Kunaon pangna disebut hotdog? Anjing panas. Sebenarnya mah eta bahasa anjing kali itu teh sebenarnya mah otondida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepang deui nya sareng channel laki ongke saparakanca. Nya terus lami kita Lami. tengah hibur pemirsa katanya. Terus aya mah 7 tahun setengah mah katanya. Aya. Kira-kira kamari ya. Tapi tong hilap ini saat acana kita subscribe, like, share gitu kan komen dina kolom komentar supaya channel Kiongke lebih majeng ka payuna gitu supaya aya peningkatan tina dengan teh konten-kontenna gitu. Kontenna. Bit urang ngobrol lain sama Bit tina masalah hal-hal anu ku urang sama sekali henteu diduga jeung pinuh ku misteri euy. Contoh soal lain misteri eta berarti juri lain misteri gunung berapi lain. Oh, iya. Malampir. Tapi misteri gua eta teh misteri. Yeah. Aya hiji binatang anu ternyata diselidiki teh banyak pisan kaistimewaanna, banyak pisan misterina euy. Ke binatang naon tah? Binatang teh nyaeta dog. Dog teh berarti go. Oh anjing maksudnya anjing. Eta kumaha anjing cenah misterina eta? Misterina loba Bit. Hiji anjing teh nyaeta kaumumanana urang mah urang Sunda tur orang Islam. Anjing eta teh geus dipercaya jadi binatang anu najis. Oh, bahasa najisna ge pan berat. Najis mukulah doa, najis pang beratna kan. Pang berat. Marsikeun ge bangga kan kudu 7 kalinya. Kudu jadi balik ukur make taneuh hareunya sebagian. Lain 7 kali eta make taneuh. Oh, ieu mah kadang-kadang kan 7 kali salah sahijina make taneuh. Tah gitu. Ieu kadang-kadang kan itu apa? Nya dia pribadi katanya. Kadang-kadang kumaha bae make taneuh kieu kabeh langsung dicaian mas kepada ugal maksudnya kan salah katanya. Wadah banyak perlu ilmu perlu ilmu fikih gitu nya. Nya. Tah eta nyebitnya. Menurut Ebit kumaha eta teh binatang najis eta teh nah dina naonna tah? Aya dina masalah dina ayeuna mah dina bangusna anu bangusnanya. Mun ieu basuh kan bangusna. Orang kan garing otomatis najis. Nah, katanya konsep fikih gitu. Iya, benar. Kata mah lamun misalkan orang basuh anjing garing, anggar najis. Ayeuna anjingna basuh, buluna boh naonna gitu. Urangna garing, anggar najis. Najisnya. Kecuali garing jeung garing henteu gitu kan menurut ieu mah gitu. Menurut keterangan gitu. Eta naon? Bahasan anu kahiji, anu kadua. Menurut Ebit anjing teh geuningan lain sakadar binatang euy, tapi ternyata dipake bahasa sapopoe. Oh nya eta mah geus jelas jadi kaumumanana geus jadi bahasa pokok. Kadang-kadang pemuda zaman kiwari batur teh urang Sunda kan nya. Kadang-kadang berjalan teh ka mana anjing? Ka dieu blog cenah. Kasar pan nya. Yang namerana teh blog deui naon blog cenah. Blogspot. Padahal mah jeung kasar deui nya. Ayeuna kumaha misalkan Bit kan kieu ya. Lamun urang ngagoroan batur make anjing identikna teh pasti urang teh ngamak kok. Woi, mana anjing? Eta teh jelema teh nyarekan atau naon pembawaanna kumaha gitu nya. Tah supaya kabaturna ulah jadi curiga kasar gitu tah ngomongna kudu kumaha tah? Gampang atuh. Ngomongna we rada launan daripada leuleuyan kieu. Cai kumaha? Kadi anjing. Pan leuleui nya. Anta kasar eta leuleui kan pada anjing. Pan leuleus gitu. Itu teh siga ngamak pan deu. Ngante nyambung. Namanya bahasa kasar bahasa anjing diikeun leuleui atuh nyambung. Saknya erek dibawa tarik ngomongna intonasina jiga kumaha ge tetep anjing mah anjing. Jing
ka dieu heula blog aing rek ka dieu eta jigana teh. Jadi geus asa-asa teh gitu. Heeh. Anjing jeung goblok lah gitu. Heeh. Mun teu anjing pas jauh teh goblok gitu. Nah, we sakitu nya. Cing eta teh. Heuh, kiong ge teu ngarti asalna teh ti mana gitu pangna budak ngora teh. Barudak ayeuna bisa booming tah ngomong anjing goblok teh euy. Bahkan teh lain ti budak ayeuna mah tiba heula rasana. Tiba heula nya. Tiba heula. Berarti budak ayeuna teh kabawakeun ku budak baheula. Amun awet teh baheulana moal aya sampai ka ayeuna gitu kan. Nya di ayeuna we teh pugu-pugu kan. Oh. Ini jadi kan timbulna si budak eta teh makin gede teh makin kurang ajar. Ya, termasuk kakolotna wani ngalawan gitu. Contoh soal mah da kumaha tah? Ya kieu we contoh soalna. Ayeuna aya hiji budak kieu. Cileuhan eta budak teh geuleuh ban. Cileuh teh kotoran panon. Tah umur budak seberapa tahun teh? 5 tahun lah gitu. 5 tahun masih bisa ngomongnya. Jadi SD lah gitu. Gede 7 tahun gitu. 7 tahun 8 tahunan. Aya cileuhan, kurunyung bapana datang. Di bejaan teh eta budak teh ku bapana. Yang eta cileuh susut na panon geuleuh. Terus Nemalana teh pantas di budak teh euy. Ari bapak eta korong cenah. Kalau kamalikeun. Oh, cenah terus ngajawab teh, "Iyo cenah." Oh, si ngalawan-lawan ka kolat. Oh, teh dibalikeun mah cenah da tutung gitu. Oh. Pasti kemana godeng Bapana pasti ngambek pan gitu kan. Sia mah di bejaan teh. Kalau ka nemal gitunya. Kalau malik-malikeun cenah gitu. Oh, gitu. teh dibalik-balikeun tutung cenah gitu. Ka budak ayeuna eta teh lantaran naon tah bita? Kelantaran ayeuna aja lingkungan, faktor lingkungan, pergaulan, pergaulan bebas. Wah zaman kieu kurang pergaulan, wah pergaulan salah gaul kan geus bahaya. Bahaya, ayeuna teh bisa terjerumusnya. Betul jerumus karena bidang Fata Morgana gitu. Fata Morgana. Terjumurus gitu. Terjerumus. Karena Parto Marmo. Karena Parto Marmo. Kadang-kadang kan ibaratnya ayeuna ku lingkungan pergaulan kadang-kadang kan ngadidikna kalau lagi hari-hari kan. Udah leutik keneh ayeuna geus dieukeun dianyakeun. Nying goblok diantap kan. Udah leutik keneh umur 4 tahun kan ngomong kitu diantap. Diajarkeun ngobloknya. Aduh masyaallah. Ada kolot. Cenah jadi ruksak teh moral. Moral teh pan urang mun rek utah teh sok moral. Moral. Ya teh moral gitu. Moral teh. Heuh sugan teh eta teh ti budaya barat euy. Atuh teh ayeuna dipikir-pikir ku kieu engke. Ada anjing balain bahasa orang barat nya. Bahasa barat mah dog. Dog. Tambah ada hot dog. Tah eta maksud kieu engke teh. Apakah eta teh hotdog teh daging anjing gitu tah? Mana teh aya kadaharan gitu kan hotdog ngaranna gitu kan? Ngaranna hotdog. Eta kumaha hotdog teh? Ari cek ki ongke mah hotdog teh kadaharan tapi kaumuman nama lain di urang. Lain di Indonesia gitu. Di Eropa lah. Di Eropa kalobana teh. Kunaon pangna disebut hotdog gitu tah? Bisa jadi ayeuna keur ngegoreng. Keur ngegoreng naon tahu atau naon gitu ayeuna kapesetan minyak atau naon. Aduh, hotdog. Heeh. Udah jadi hotdog. Anjing panas bareng. Jadi ieu kumaha? Hotdog teh caritana teh. Kumaha? Lamun di urang mah ayeuna di Sunda teh ibarat tukang dagang tahu bulat. Tahu bulat geuning aya laguna. Dicok kumaha? Tahu bulat digoreng di mobil dina katel dadakan 500-an gurih enyot. Percis pisan eta. Sigana nangarekamnya. Tah carita teh hotdog teh kitu digoreng teh dadakan bit euy. Dina mobil kapencet atau kumaha. Tah begitu urang balanja ieu manehna kan ngagoreng langsung. Terus dibikeun. Pasti panas keneh. Panas keneh kan jelema zaman ayeuna lamun teu make gadget kan HP. Asa teu gaul gitu nya. Teu gaul asa kekurangan kurang gitu. Jadi eta mah ibarat kebutuhan pokok gitu nya. Gadget mah HP mah gitu. Tah caritana nu meuli teh bari jongjon neuleuh HP. Iya pas nyokot. Pas nyokot eta nu dibikeun ku tukang dagang tadi. Ngejerjas. Jogok teh di dahar. Anjing, panas. Jadi hotdog di Eropakeun mah. Di Eropakeun mah jadi
hot dog. Nah, gitu. satu nyambang. Satu nyambang teh naon? Ayeuna di Eropa teh kadaharan, Pan. Heeh. Kadaharan model kumaha gitu bataran hot dog teh. Siga nama asal muasal nama eta hot dog teh ayana di Sunda euy. Nah bahan baku nanti teu jauh tina belum sampai. Jeung bieu belum nama teh talus gitu. Oh, Kulit talus, halus. kulit tutut kadang-kadang. Lain kulo batu. Lain, kulit batu mah cangkang samar atunya. Heeh. Tapi tong dikira bit. Meureun ebit ge pernah lah baheula keur sakola ngajinya. Keur ngaji gitu. Kumaha? Apal aya bahwa aya anjing anu baris asup surga. Asa pernah ngadangu itu teh, pernah nguping gitu. Pernah nguping mun teu salah mah anu dibawa ka guha-guha gitu teh. Nah, eta teh sejarahna teh aya 7 pemuda gitu tah anu disebutkeun Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Nyata nyumput nanti di guha. Naon tadi teh? Guha Kahfi. Guha Kahfi. Ai Kahfi teh naon? Kahfi teh anu teu salah mah Guanya. guha. Eta mah dikoreksi we ku ulama mah apal ada urang malin ulamanya. Kahfi teh guha masalah. Heuh nya. Tah. Si anjing eta teh taat kanu jadi dulunganana nyaeta ka 7 pemuda eta ka mana-mana nuturkeun lamun dititah dahar encan dititah ku dulunganna mah can daekeun ngegel pan anjing ayeuna mah lain kitu roroesan geuningan Kadang-kadang keragu bongkok ge dicokot pan iga burungna nya. iga burungna paok gitu heuh Pan eta teh sejarahna teh kan kumaha 200 tahun nya tertidur teh. 309 tahun eta nate tertidur nate pas bangun teh Ke zaman mana? Geus zaman mana eta mah ku kakawasaan Allah nya kan laguna ge aya euy. Kumaha? Tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, kitmir yang mulia. Laguna aya nya. Oh iya, eta Eta lagu ti mana eta? di Malaysia, eta teh Malaysia. tim Nasyid Raihan, eta teh judulna teh Ashabul Kahfi. Nang ieu nyen ulama kan nya. Oh ulama eta teh. Jadi gitu bit sejarahna jadi teu sakabeh anjing eta teh goreng geuningan aya anjing nu baris asup ka surga. Anu saapal kieu ongke pernah ngadenge henteu ari ngaji mah nya. Anu kadua teh nya, anu katiluanna teh semutna atanapi sireumna Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Ari domba kumaha domba? Domba mah kieu ge teu apal euy. Allah alam, tapi domba kan eta naon aya ngandung sejarah oge. Sejarah model Kanjeng Nabi Ismail kan yang Ibrahim eta kan. Nya anu nyembelih teh ya ku Allah ku kersaning Gusti Allah dituker tah Nabi Ismail nya. Ditukerkeun ku domba nepi ka ayeuna terjadina kurban nah gitu. Terus anu saterusna bit jigana mah naon anjing eta teh terdapat inspirasi keur sagolongan kaum. Contoh soal kaum kumaha? Di daerah Kiongke gitu. Oh aya dina hiji lemur aya hiji lemur ngaranna siga aya anjing gitu. Di daerah Kiongke ditu aya. Sasakala nama eta lemur teh aya susukan walungan kan walungan teh eta teh rada mudun jadi si caina teh jatuh labuh disebut teh mun dari air terjun mun dari bahasa Indonesia gitu bahasa Indonesia mah air terjun bahasa Inggrisna waterfall lamun bahasa Sundana curug tah aya di ditu ge kiong lamun ieu naon ngaranna teh curug anjing nah curug anjing tapi di bahasa Inggris ke curug dog. Nah, aya lemur eta teh curug dog. Yang ke pernah boga babaturan bahkan boga dulur gitu teh nya di curug dog. Nya teh boga bebena di ditu. Ari bebena teh bejakeun euy. Tinggal pengkolan. Oh, kieu kasep pakuda. Lain bit naon menurut Ebit ai sebenarnya mah eta bahasa anjing kali itu teh sebenarnya mah otondidak teh. Oh, otondidak eta soalna nyambung katana teh berarti teh ieu bermakna luas gitu kan.
Lain otodidak. Naon atuh? Otodidak. Oh, otodidak. Ai otodidak teh kumaha atuh? Aduh. Lain Aya nyebut bisa nyebutkeun tapi teu bisa ngahartikeun. Nah, hartina keur mah ngomong salah. Artina teh nyaho deh. Parah bisa ya. Ai aduh kos. Lain otodidak tapi otodidak. Oto entong make en gitu. Entong. Oton mah rada ekstrim pisan eta mah. Tong dijelaskeun. Ai otodidak teh lain anu mun ngecor imah yang di luhur. Eta mah dak atuh. Oh, di dak. Heeh, nu ngecorna si oton. Ari otodidak teh kieu. Loba jelema aya hiji jelema anu loba kabisa tapi henteu diajar, tapi lain tina agamanya, tina duniawi, model berkarya urang nyeun helm. Oh, nyeun helm. Nyeun beno misalnya. Beno gitu. Tapi jelema eta teh teu diajar. Jadi bisa kusorangan gitu. Bisa kusorangan, misalkan ningali batur. Ningali batur tina naon tina kutub. Oh, tina kutub diajarna teh teu boga guru mun dina hal agama mah teu meunang kudu aya gurunya. Kudu aya guru atuh. Nah, lamun dina hal dunia mah disebut teh otodidak, jadi bisa sorangan gitu. Aya deui teh Bit. Oh, tadi ada eta teh sok sering biasana sok sering raja kutub sih kana mah. Oh. Raja kutub. Kutub di mana? Kutub utara kan kutub selatan. Eta mah anu sok tinggal ada HP nang aya dengan dina kutub. YouTube. Oh, YouTube. Oh, YouTube sahampok atuh. Oh, YouTube. Eta kumaha eta? Perkembangan eta. Perkembangan channel Keong teh alhamdulillah ayeuna teh nya keur rada disebutkeun nanya gitu. Disebutkeun lempengnya lempeng, ngan ulah turun mah. Mudah-mudahan mah cing nanya kulinya gitu, cing nanggere geunya. Cing nanya eta teh henteu terlepas tina naon jasa-jasa para subscriber penonton sadayanya. Keong ge pasti ngahatur nuhunkeun ka sadayana pamirsa anu sok nonton channel Keong tong hilap tong nonton wungkul nya subscribe-na atau like-na share-na katanya da teu mayar mah bareuh jempol bareuh ti kukur katanya wah minta subscribe-nya nya ada mah da gratis katanya gratis ya mudah-mudahan we terlepas tina eta kan channel Keong oge bisa majeng lebih ti ieu nya bisa lebih gitu gitu. Urang doakeun we sing sajalma anu subscribe ka channel Keong sing umur panjang, loba duit, loba rezekina, barokah rezekina nya. Amin. Mudah-mudahan nya itu seueur nonton seueur subscribe-nya gitu. Amin. Yang geus Bit ayeuna serada melah we. Sakitu wae konten ti Keong sapara kanca. Tong hilap subscribe, like, share di kolom komentar. Pesanan naon komentar ini kolomnya. Bila aya salah mengenai hal agamanya, lain ulama-ulamanya. Urang itu kadar konten ngahibur biasa kitu nya. Ngahiburkeun eta para ulama nu ngoreksi urang alhamdulillah. Sakitu wae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.